Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes, wilujeng enjing, sareng wilujeng suping ka sadaya para pamilon Pasanggiri Jaipong Harda Sengkali 2021. Nah kan aya papatah nyarioskeun tak kenal maka tak sayang. Yuk urang wawan heula Kang. Tepangkeun wastapun Desti di dia abdi rencangan ku akang anu kasep urang wawan heula. Muhun sejen nempangkeun wasta pun rusli. Tah Teh Desti di dieu teh urang teh bari naon sih? Nah Kang Arna teh di dieu kapapancenan jantot MC atanapi pangjajak acara salami acara lumangsung. Muhunnya leres pisan taku kituna acara ieu dibuka wae ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur ka Gusti Nu Maha Gofur, rehna kurahmat sareng inayati mantena, diandangeun ieu urang sadaya tiasa kempel mumpulung paamrak jonghok patepang laya di Nararaga, Pasanggiri Jaipong Harda Sengkali 2021. Teu hilap sholawat miwah salam mugia tetep ngocor ngagolontor ka junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia di yaumil akhir urang sadaya tiasa kenging syafaat di mantena. Amin ya rabbal alamin. Nah Kang, ari acara ieu teh diayakeun kusaha Kang? Tah muhun Teh Desti, Pasanggiri Jaipong Harda Sengkali ieu teh diayakeun ku Unit Tari Paguyuban Mahasiswa Sastra Sunda Universitas Pajajaran. PJHS ieu teh diayakeun kangge ngamumule budaya Sunda khususna dina bidang tari. Tapi salian teh eta yogi diayakeun kangge nyalurkeun bakat murang kalih. Tah da PJHS ieu teh diayakeun kangge murang kalih tingkat SD Teh Desti. Wah, keren pisan ya Kang. Nah acara ieu oge yang gaduhan tagline atanapi jargon Kang. Nyaeta aya saigal, sawirahmah, ngibing nitenan jamana. Keren eta teh naon teh hartosna Teh Desti? Hartosna teh saigal, satu gerakan. Sawirahma, satu irama. Ngibing nitenan jamana, menari mengikuti alur zamannya. Wah, keren pisan ya hartosna Teh Desti. Leres Kang, jadi mengikuti alur zamannya. Muhun. Kin urang cobian tagline-nya, tapi sata acana urang sapa heula ye. Aya ti sanggar mana wae sih Teh Desti? Wah, ieu mah cigana atas rame panginten ketiasanya ditinggal saha wae nu bergabung banyak Kang ye panginten da di dieu mah tos katinggal semangatna sinya Kang ya. Muhun, leres pisan. Dugi soalnya semangatna ya Kang ya. Leres. Mun atas ramenya sigana teh. Leres pisan ngakomo deui barudak teh ditinggal tina ti sar akun Instagram Harda Sengkali teh sarae Kang narina teh. Muhun pas eta ge abdi ningali. Leres pisannya seeueur pisan sayanya. Sadaya nanya saya Teh Desti. Leres pisan janten masih aliknya tapi atas tiasa nari ya Kang ya. Muhun leres. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang lajengkeun kana acara salajengna nyaeta aya laporan ti Pupuhu Panata Calagara PJHS 2021. Ku kituna ka Teh Novi mangga dihaturana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu dipihormat Ketua Program Studi Sastra Sunda, nu dipihormat Pupuhu Ais Pangampih Paguyuban Mahasiswa Sastra Sunda, nu dipikareus sadaya Panata Calagara Pasanggiri Jaipong Harda Sengkali 2021, nu dipika cinta sadaya ai-ai pamilon Pasanggiri Jaipong Harda Sengkali 2021. Menit nu paciwit-ciwit, jam nu paantai-antai jeung poe nu pageye-geye. Disusul ku minggu nu patumbu-tumbu di teang ku bulan nu paanjang-anjang bari ditungtun ku taun nu pauntun-untun. Langkung ti payun, mangga urang sami-sami panjatkeun puja sinareng syukur ka Zat Allah Nu Maha Ghafur. Teu hilap sholawat miwah salam oge mugia kacurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasanggiri Jaipong Harda Sengkali mangrupikeun salah sahiji program kerja anu munggara nu diayakeun ku Unit Tari Paguyuban Mahasiswa Sastra Sunda. Nami Harda Sengkali ngagaduhan hartos anu mana Harda Sengkali teh mangrupi pusaka anu dipimilik ku Sri Kandi anu dianggo dina perang Baratayuda anu mana dipiharep ieu kagiatan teh tiasa mesat jauh kalayan sukses turnanjeur. Oge, Sri Kandi nu janten icon dina ieu kagiatan eta ngagambarkeun ti anggota Unit Tari Paguyuban Mahasiswa Sastra Sunda. Mugia, ieu kagiatan teh tiasa kalaksana
kalayan lancar tur tiasa ngahontal kana naon anu jadi tujuan awal. Bobor sapanon, carang sapakan, sing tawakup nu karihan, neda dihapunten tina samudaya kalepatan, simkuring Noviani Fauzia salaku pupuhu panata calagara Pasanggiri Jaipong Hades Sengkali 2020 hiji. Amit mundur, amit mungkur, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Teh Novi kangge laporana. Acara selanjutnya baris aya pangbagia ti pupuhu ais pangampi. Kakang Alan Santoso sumangga dihaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Langkung ti payun, hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur urang ka Gusti Allah Ta'ala. Teu hilap salawat sinareng salam urang celah limpahkeun ka Nabi urang sadaya, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sataacana sajanepangkeun wastapun Alan Santoso Putra salaku pupuhu ais pangampi paguyuban mahasiswa sastra Sunda. Unit tari atanapi utar mangrupikeun salah sahiji unit anu aya di unit kasenian sareng minat bakat paguyuban mahasiswa sastra Sunda. Salaku salah sahiji paguyuban anu ngamumule kabudayaan Sunda, Pamas ngalangkuan unit tari Pamas ngajak ka para pelajar SD sakabeh Indonesia kanggo ngiringan ngameriahkeun kagiatan nu baris diayakeun nyaeta Pasanggiri Jaipong. Urang selaku penerus bangsa ulah isin pikeun diajar kesenian budaya masing-masing. Ulah ngan saukur ku kababawa hungkul ku arus globalisasi. Ku sabab lamun lain ku urang ku sahadi atuh anu peduli ka nasib budaya Sunda teh. Ku kituna hayu urang mulai ti ayeuna ngalestarikeun jeung ngamumule kasenian Sunda ieu ku cara ngiring ilubiung dina kagiatan Pasanggiri Jaipong. Ti abdi ngucapkeun sarewu nuhun kanggo sadaya partisipan anu parantos ngiring ilubiung dina ieu Pasanggiri Jaipong. Hapunten beli seur kalepatan dengan cumariosan abi. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kakang Alan anu parantos ngadugikeun pangbageana. Salajengna aya pangbagea ti Ketua Program Studi Sastra Sunda Universitas Pajajaran. Kapangersa Ibu Hera Mega Novali Raenhung sumangga dihaturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi pihormat panata calagara sareng pamilon Pasanggiri Tari Jaipong. Alhamdulillah dinten ieu urang tiasa katepang sok sanaos ngalengkungan media Zoom kanggo ngaluuhan pembukaan Pasanggiri Tari Jaipong. Ibu ngawakilan program studi sastra Sunda Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran bade wilujeng ka para pamilon, wilujeng pandang makalangan. Mugia hasilna nuyu sareng nu dipikaharap ku saderet. Kitu oge ka para panitia panata calagara wilujeng mugia acarana lancar sareng sukses. Panginten mung sakitu nu kapihatur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Ibu Hera anu parantos ngadugikeun pangbagiana. Mugia ieu acara tiasa lungsul langsar dugi ka akhir. Amin ya rabbal alamin. Oke Teh Desti, tah sate acan dilajeng kana acara salajengna. Urang cobian tagline heula Teh Desti. Leres pisan Kang, supados langkung semangat kitu nya Kang. Nuhun leres pisan. Tah kumaha sih tagline Teh Desti? Janten tagline teh upami akan sareng teteh nyebatkeun PJHS 2002 hiji walerana Saigel Sawirahman Ngibing Nitenan Jamana. Ayo langsung cobian Teh Desti. Hiji, dua, tilu. PJHS 2002 hiji Saigel Sawirahman Ngibing Nitenan Jamana. Wih, atos aku semangat gitu nya Kang ya, leres pisan. Kang acara ieu oge dimeriahkeun oge sareng dirojong ku saha Kang ieu teh? Aya media partner tentunya Teh Leres Desti. pisan. Tah saha wae sih media partnerna Teh Desti? Nyata aya Bandung Today, Acara kampus, Info ti Banjaran, Mading Event, Info Cileunyi, Wisata Pangalengan. sareng warta asli Sunda. Wih, seueur pisannya media partner Teh Laras Desti. pisan Kang. Nah Kang, upami tadi acarana atas sukses rame gitu nya. Mohon. Pastina oge aya para pamilon anu teu kalah luar biasana Kang ngiringan acara Leres ieu. pisan. Tah langsung wae nya Teh Desti. Aya saha sih Teh Desti? Nah aya saha we nya Kang? Jadi penasaran ieu bakal aya pintonan ti nomor urut sabaraha dugi ka sabaraha Kang? Bakal aya pintonan ti peserta nomor urut hiji dugikeun ka 5. Peserta nomor urut hiji aya Rosi Rahmawati nyandakeun Nyi Bentang Ronggeng ti Sanggar Linda Sukma Cicalengka.
Nomor urut 2 aya Maira Normagara nyandakeun Gedeng Waru ti Sanggar Tari Arimbi. Nomor urut 3 aya Anissa Permata Abadi nyandakeun Nyi Bentang Ronggeng ti Sanggar Linda Sukma Cicalengka. Nomor urut 4 aya Meisa Salsabila nyandakeun Gedeng Waru ti Sanggar Tari Arimbi. Sareng peserta nomor urut 5 aya Zaskia Nurul Fauziah nyandakeun Kidung ti Sanggar Linda Sukma Cicalengka. Wih, Mohon bisa rezeki. ya Kang ya. Kukituna wilujeng nyaseni. Ayakintunan ye ti Sanggar Linda Sukma Cicalengka. Sor ka para penari Sanggar Linda Sukma Cicalengka.
pun kasang rumuhun kabatara kabatari bral gumelar kawasana awang uwung mangkasurup bul kukus ngelun kamanggung neda pangaping pang jaring ahu walah aturan kamu ka para pimpinan Sanggar Jaipongan sakabupaten Sumedang Kulon tekantun kanggo ka paguyuban seni budaya sakabupaten Sumedang jangan walah Istri gelis turas pati walau dia nu jembar mana permaisuri nu sajati gedeng warung istri Prabu Gesan ulun Raja Sumedang Larang nyangking makuta bino kasih pajajaran gerhana mika ajri mika heman sabar darana dayakan dakna ijik mangsa di kantun kelingkang raka anu bayar sedih kingin tapi nak tersobahan tetap surati di sarangan jembar mana ati suci milari ridona Gusti nyimas gedeng warung tuku saestu ngagem ajen Sunda Sumedang istri gelis turas pati wano dia nu jembar mana permaisuri nu sajati gedeng warung istri Prabu Gesan ulun Raja Sumedang Larang anu kawentar nyangking makuta bino kasih pajajaran gerhana mika ajri mika heman sabar darana dayakan dakna
nuntun ingkang raka anu gelis teu kendak ngaduduan ari sumping dituturkeun haris bayar sedih kingkin tapi teu sobaha tetep surti disarengan jembar mana ati suci milari ridona Gusti nyimas gedeng warung tuku saestu ngagem ajen Sunda ka Sumedang. Yakin tunan ye ti Sanggar Linda Sukma Cicalengka. Sor kepada penari Sanggar Linda Sukma Cicalengka. Hilap pemuka keluarga besar Sanggar Linda Sukma Cicalengka.
Sapun kasang rumuhun kabatara kabatari bral gumelar kawasana awang uwung mangkasurup bul kukus ngelun kamanggung neda pangaping pang jaring ahu aturan kamu ke para pimpinan Sanggar Jaipongan Sakabupaten Sumedang Pula tekantun kamu ke paguyuban seni budaya Sakabupaten Sumedang jangan walah
bayar sedih kingin tapi nak tersobah tetap surti di sarangan jembar mana ati suci milari ridona Gusti nyimas kedeng warung tuku saestu ngagem ajen Sunda Sumedang istri gelis turas pati wanodian nu jembar mana Permaisuri nu sajati gedeng warung istri Prabu Gesan ulun Raja Sumedang Larang anu kawentar nyangking makputar bino kasih pajajaran gerhana mika ajri mika hemat sabar darana tayakeun datang tapi nak tersobah tetap surti di sarangan jembar mana ati suci milari ridona Gusti nyimas kedeng warung tuku saestu ngagem ajen Sunda Sumedang Kalayan nyepat asmana nu kagungan sampar jagat pramudita bewara kabalara ngeunaan mesak lobang kabuyutan Cela
celak kebak saliwat Silayung kabawa ku barat Bandung Kidung pamuka silokan di pemerintahan melemium dituna di Hanjuang hiang Kidung layung kapidangdung pamuka lawang kapeku anugerah ti maha aku tutungku santi nying cilak mangsa kaliwat beja kabawaku bewara cungkra cengkat pagehan di jero niat silayung simbol siloka ku urang kudu dibuka ayeuna mah silayung teh samanea musikna para parecekan tuntun daan jama baheulana janaku silip siloka pamahuran nu dipenta sugih muti sarerean ditendang handalam hiram ditunda majuan dia ditendang kesan sampara ditunda kesana wiwitan tunda carita kemari kari ngabuka tanggara geus tibaheula geus aya muajang saha beulana puseur daya bewara gapura mana wawangunan cangkrang paku tatanding panggelingan bukan nu dipigandrung ka bawah ku barat Bandung
Wah, saya pisahnya Teh Desti, pintu nanti pamilon nomor urut hiji dukikeun kalima. Laras bisa Kang menireueus gitunya ninggalna tadi teh sararae gitu Kang. Aduh. Muhun kan tadi teh pamilon teh tingkat SD Teh Desti eta teh berarti SD keneh alit keneh terus tiasa jaipongan Teh Desti. Larasnya Kang. Ai Teh Desti waktu alit tiasa naon atuh? Waktu alit abi masih kene resep kaulinan barudak itu Kang. Oh, kaulinan barudaknya. Muhun abi ge main kaleci. Laras abi Teh Desti makanan naon? sok naik main egrang Kang. Egrang, oh nu jangkung eta. Nya, laras. Sondah ke si Teh Desti. Nya, Oh, terus seueur pisannya laras kadang mah osok ngiring gitu mainan layangan Kang. sok ngapungkeun. Bukan gitu ya kan. Yang teh masih kene resep unin we kitu nya sareng sanesna gitu. Teu acan tiasa jaipongannya. Tak asa aja jauhan Kang. Da, Aduh. kapungkur mah sanggar teh salit panitunya Teh Laras Desti. pisan, aya nama. Seueur pisan. Apa ya Sararinya. fasilitasnya nya kan ya? Tah lajeng wae Teh Desti aya ti pamilon nomor urut sabaraha Teh Desti? Ayeuna aya nomor urut 36 dugi ka 10 nyaeta aya Aulia Izatunisa nyandakeun lagu Gedeng Waru ti Sanggar Tari Arimbi. Nomor urut 7 aya Ajeng Nurparida nyandakeun lagu Nyi Bentang Ronggeng nyaeta ti Sanggar Linda Sukma Cicalengka. Nomor urut 8 aya Febian nyandakeun lagu Kulu Kulu nyaeta ti Sanggar Arimbi. Nomor urut 8 aya Nabila Fitriani nyandakeun lagu Kalang Sunda. Sareng nomor urut 10 aya Nurjani ya Kang. Aduh ieu deg-degan makanya upami ieu teh nomor urut 10 teh aya Nurjani Safaira Puri nyandakeun lagu Kidung nyaeta ti Sanggar Linda Sukma Cicalengka Kang. Tah Teh Desti ku kituna wilujeng nyakseni. Pun sapun kasang rumuhun kabatara kabatari Bral gumelar kawasana Awang uwung mangkasurup Bul kukus ngelun kamanggung neda pangaping pang jaring ahu Walah, aturan kamu ke para pimpinan Sanggar Jaipongan sakabupaten Sumedang pula tekantun kanggo kapaguyuban seni budaya sakabupaten Sumedang jangan walah Istri gelis turnas pati Wano dia nu jembar mana Pramesuri nu sajati Gedeng Waru istri Prabu Gesan Ulun Raja Sumedang Larang Nyangking makuta bino kasih pajajaran gerhana mika acri mika heman sabar darana tayakeun dana ijik mang
mangsa dikantunkeun ingkang raka anu geus henteu kendak ngaduduan ari sumping dituturkeun haris bayar sedih kingkin tapi na tersobah tetep surti di sarengan jembar mana ati suci milari ridona Gusti nyimas gedeng warung tuku saestu ngagem ajen Sunda Sumedang istri gelis turas pati wanodian nu jembar mana Brahmasuri nu sajati gedeng warung istri Prabu Gesan ulun Raja Sumedang Larang anu kawentar nyangking makuta pinu kasih pajajaran gerehana mika ajri mika heman sabar darana daya kendak tapi nak tersobah tetep surti di sarengan jembar mana ati suci milari ridona Gusti nyimas gedeng warung tuku saestu ngagem ajen Sunda Sumedang yakin tunan ye ti Sanggar Linda Sukma Cicalengka. Sor kepada penari Sanggar Linda Sukma Cicalengka.
Cicalengka. So
kembangna mangkak barudas nugus ligan maruragan nugus ligara maruragan masehan tanah kuburan nu manis masehan tanah dedeuing duh junjunan sanajan ngan karituang panutan kulit daging ilang musnah wujud di bungkus kubur tapi anjeun tetep langgeng yanjing dinang hate kuring panutan hate kuring sedih perih ari ras anjeun geus kamana nilanana nya ngan karingaran kitu salah ilahi lirang mudah kang kitu salah kieu wain lawan loba ka eling loba ka eling taya gesan pamuntangan taya gesan pamuntangan nulis diri pribadi ganti peting sudah kaperi sudah kaperi hiber tenang bawa harewos
Jaipongan Rancage aya kintunan ye di Padepamos kanggo kepadepokan Jaipongan di Jawa Barat. Kapapi sareng mamih Nulung Sobari haturan kula. Mangsana kalakai murad kiwari waren kiwari Jati Sunda Makalah Sor ka inohong Jaipongan kula. Raja meninggal
hariri kalang Sunda Nalet ngengkeuy ngabandal Balarea kape surat Boga ratu wening asing Boga raja wening galih Somea Kadeka Soma Ciciren Ratu Masaki Keluarga besar ISPI Bandung Baturan Dikiwari karena rasa bihari Kalayan nyepat asmana nu kagungan saampar jagat pramudita bewara kebalara ngeunaan mesak gobang kapuyutan celak-celak kebat saliwat silayung kabawa ku barat Bandung Kidung pamuka silokan di pemerintahan Lemiem dituna di Hanjuang Hiang Kidung layung kapidangdung pamuka lawang kapeku Anugerah ti maha aku tutungku Ning cilak mangsa kaliwat beja kabawaku bareng
Wah, keren pisan itu nanti para pamilon nomor urut genep dugi ka 10 Kang. Mun harus pisannya Teh Desti tadi aya pamilon ti nomor urut hiji dugikeun ka 5 sae. Leres. Genep dugikeun ka 10 oge sae. Tah mun abi jadi jurinya Teh Desti, abi mah teu tiasa milih. Ya sami sih kali soalna kumahanya sararae pisan gitu. Aduh ya Mas. Terus oge ninggal antusias para pamilon teh sae pisan Kang. Aduh. Leres Teh Desti. Tapi Teh Desti di sesi hiji ieu dicekapkeun wae. Tapi bakalan aya pintonan-pintonan anu sanesna. Leres pisan Kang. Mun Teh Desti ku kituna sesi ieu ditutup wae. Wilujeng patepang deui di Pasanggiri Jaipong Harga Sekali 2002 hiji sesi 2. Hatur nuhun.